isuk-isuk riweuh ieu teh reka kebon deui nuluykeun nu kamari soalna can beres. Kela-kela ieu teh naha nempo buruan teh meuni bala kieu. Ieu mah moal warakan nu buruan ke deui buruan mah ayeuna mah rek mangkat heula ka kebon. Buruan makeun we heula anggurkeun heula. Da kamari atuh da teu dianggeuskeun, da hoream atuh dianggeuskeun teh carape. Jadikeun we heula urang 3 poekeun atau 2 poekeun can beres mah atuh ceuk paribasana saminggukeun. Tah ayeuna mah urang dilanjut we ngagaweanna ngarah tere beres ieu teh. Soalna poena meuni ceudem kieu, mujeuhna kan ai keur ceudeumannya beda ai keur panas mah geuning sok ngaheab atawa riet kitu kana sirahna tah ieu teh biasa di dibaturan ku bocil-bocil tuh. Kuat di non ngaranna teh diidekan gitu tangkal suukna meni rupa-rupa pisannya. Ya udahlah gak papanya diidekan oge tanggal suukna paling oge pae tanggal suukna. Dai dicaram sok mewek jadi baelah antepkeun we nya. Kumaha dia we. Kanggeus we nama dilanjut tanya eurana kitu we nya heueuh si taneunna teh ieu non turubkeun kana eta kana tangkal suukna. Tah ieu teh nu handap mah geus beres heueuh kari nu tongo jeung nu belah kulon belah wetan nya poe deui. Tah geus heula we da videona mah sakitu.